nyaritakeun kembali novel anu judulna Surat Wasiat. Tepangkeun wastapun wafia amrina. Tepangkeun wastapun Laki Saudara Putri Lubis. Tepangkeun wastapun Mutiara Sutra Aisyah. Tepangkeun wastapun Regina Tanjia Rahma. Wilujeng nyakseni. Jadi dina bab hiji nyaritakeun ngaranna Sunyoto, bapana Sustrisno, bapakna Murdiam. Ari akina ngaranna Sumarto, saudagar batik di Nubenghar di Jogja. Manehna linggih di desa Pasir Sunyi, daerah Priangan. Pamurdiam mah keitung jalma cukup, imahna gede, karanganna lega, dari usaha kana dagang barang batikan. Manehna geus teu boga indung, malah terang-terang acan rupana, da ditinggalkeun maot sawantara poe titas ngalahirkeun Sunyoto. Bapana oge geus maot sabab geuring di Cimahi, sanggeus masrahkeun Sunyoto ka Pamurdiam jeung surat wasiatna. Dina bab 2, Sunyoto rek eunah, rek senang atawa naon bae perkara nu baristu mibak kana diri, ikhlas saja ditarimakeun. Sunyoto kudu ninggalkeun Pasir Sunyi, lembur pengembaran ti laletik. Sobat-sobat jeung kawauhan, Sunyoto kabeh geus ditempungan sarta geus dibejaan. Sunyoto bari mulang ka Jogja, rek niangan niki aki Sunyoto. Bab papakean Sunyoto geus ditilepan sarta geus dibereskeun dina koper. Kitu deui parabotan Sunyoto, kaya nying peso tikel, peso cukur, buku-buku jeung parabot ngagambar geus dibereskeun sakarabehna dina koper nu hiji deui. Sunyoto menangan celengan 75 perak, teras ku Pamurdiam ditambah 200 perak keur pimadaleun, jadi jumlahna 275 perak. Sanggeus salat subuh sarta geus salaman jeung Pamurdiam, Sunyoto indit ka stasiun dari mangguh koper. Dari koper nu hiji deui dijinjing. Sanggeus tiba Sunyoto di stasiun, Sunyoto meuli cikopi jeung deundeunga. Terus sanggeus mayar duit cikopi, Sunyoto tuluy indit nuturkeun jongos hotel, tapi duit ti Pamurdiam aya nu maling sebesar 200 perak. Sunyoto jol ngarasa lesu jeung sirah lalieur. Sunyoto maksakeun nulis surat ka Pamurdiam nyaritakeun yen geus datang ka Jogja jeung Sunyoto minta dikirim duit keur mayar hotel. Dina bab 3 dicaritakeun Sunyoto salaku siswa juru rawat anu katelah pangsuhutna pangsigerna dina prak-prakan ngurus nu geuring diantara babaturanana. Kusabab ditekadkeun hayang pagawean anu loba amalna, si Sunyoto teh gancang pisan majuna. Hingga dina hiji mangsa Sunyoto ditugaskeun ngajaga kamar nomor 8 nu pasiennya aya 8 urang. Unggal poe Sunyoto kacida taraptina dina ngalayanan pasien anu geuring, timimiti mawakeun minum, nganterkeun ka cai dan lain-lain. Dina hiji poe Sunyoto keur ngawangkung jeung salah sahiji pasien anu pangcenggahna, ngaranna Padirio. Padirio teh katelah beungharna kusabab ngabogaan kamasan batik nu panggedena di Kota Gede atawa Yogyakarta. Sabat kitu datang tuan direktur negur Sunyoto sangkan teu ngangkong wae. Tapi merhatikeun kabeh pasien, Pak Direktur teh nanya ka Sunyoto, aya pasien teh aya 8, aya kan aya 7. Si Sunyoto teh kacida rewasna gancang dileang ka kapus. Barang panteu disurungkeun, bet paget dikunci tina jero. Pas ditoong si pasien nu geuning teh geus ngagurawil ngagantung maneh. Kabating ku rewasna si Sunyoto teh ngajerit minta tulung. Pak Direktur lumpat mutu ka Sunyoto, "Nika neangan kunci serem." Bari nanya, "Saha pasien mau ngagantung maneh teh?" Sunyoto ngajawab, "Pun karton." Sanggeus pintu dibuka, si pun karton teh dibawa ka ranjang, susuganan masih bisa kena ditulungan. Pek teh si pun karton teu bisa ditulungan. Si Sunyoto kacida terwasna, hati ngageuter jeung teu puguh lalaosan. Di bab 4 ieu dicaritakeun si Sunyoto teh akhirna dieureunkeun tina pagaweanana di rumah sakit. Kusabab ngarasa bersalah, Pak Diryo nawarkeun pagawean di
kamasan batik di Yogyakarta. Anjeunna nyarita, anjeunna ripuh ngurus 2 perusahaan. Akhirna Pak Diryo makel surat jeung ngahanter ka anakna Pak Sudirman. Singkat cerita, si Sunyoto indit ka Kota Gede Jogja, naik delman nepi ka hareup imahna Pak Diryo. Sanggeus papanggihan jeung anak angkatna Pak Diryo, Pak Sudirman. Pak Sudirman teh maca surat ti bapana Pak Diryo. Sunyoto nyarita ka Pak Sudirman ti awal nepi ka akhir kunaon anjeunna bisa nyampe ka Kota Gede. Pak Sudirman jeung kekecapenan nu kasar jeung rengges ngomong can tiasa nyarima si Sunyoto nepi ka bapana balik di rumah sakit. Pak Sudirman menantangkan si Sunyoto balik jeung kekecapenan nu kasar jeung rengges. Akhirna si Sunyoto teh ngan bisa nyokot hikmah ti kejadian tadi. Mun dina katampa gawe oge teu moal ngeunah hate gawe jeung jalma nu kasar jeung rengges. Dina bab 5 ieu dipungsi saminggu ti sanggeus Sunyoto ngidikeun surat ka Mas Sudirman teh ya. Waktu manehna ngalantung di buruan hotel, Jol datang Pak Diryo jeung Mas Sudirman numpak kareta gede. Sunyoto bungah ningan Pak Diryo katinggal di damang. Manehna tuluy sasalaman jeung Pak Diryo. Bari tuluy calik di tepas hotel paranti tamu. Tur Mas Sudirman niheula nanya ka si Sunyoto sarta budina amis. Sunyoto ngahuleung teu sangka Mas Sudirman ngadak-ngadak budi darehdeh. Sabot eta Pak Diryo ngomong, lamun ti ayeuna bade ngeureuyeuh digawe, isukan Sunyoto badani jeung anjeunna. Sunyoto nganyakeun. Isuk-isukna di hareupan hotel, Sunyoto dijemput ku kareta. Manehna ngadak-ngadak cetaan tur ngalamun. Gancangnya carita, si Sunyoto dugi di Kota Gede, ditarima ku Pak Diryo di kamar tamu. Pak Diryo nyarita yen anjeunna teh saenyana kahutangan gede ku Sunyoto. Anjeunna hoyong mulang tarima pedah waktu di rumah sakit dipularsa sakit hadena. Tuluy Sunyoto dibikeun arloji emas minangka pangupah ti Pak Diryo. Sunyoto teu sangka manehna dibere eta arloji da ngarasa nas jasana teu sabanding teuing jeung eta arloji. Pak Diryo nanya sangkan Sunyoto sanggup jadi juru tulis teh jeung deui supaya ulah matak kuncu mah leuwih hade di pamondokan weh. Sunyoto daekeun. Sanggeus eta tuluy Sunyoto balik ka hotel. Teu ulah seuri sapanjang jalan. Ras kana nasib, tina susah kana senang kitu sabalikna. Di bagian genep ieu, si Sunyoto geus jadi juru tulis Pak Diryo. Kamasan nupang gedena di Kota Gede. Kamasan nu sejen mah eueuh nu miara juru tulis. Da pagawena saeutikan. Hari nu digarawe di Pak Diryo leuwih ti 40 jalma. Kusabab eta pagawean Sunyoto kahitung loba. Bubuhan anyar keneh. Saminggu 2 minggu pohara ngarasa ripuhna. Malah sakapeung mah sok rajin salah. Manehna mindeng digelendeng ku Mas Sudirman. Benang disebut rada leuheung, manehna ngan ukur digelendeng. Beda kanu sejen, ari geus ngambek teh sok nyiksa deui. Mun nu wani ngabantah tangtu ditiban dampal leungeun. Hiji poe paring aya hiji pagawe nu menta permisi ka Sunyoto. Rek balik lantaran panas tiris. Ngaranna Padimin. Ku Sunyoto kanyahoan sidik eta jalma teh katempo gering. Gancangna bae kumanehna diidinan. Sanggeus Padimin indik teu kungsi lila Jol datang Mas Sudirman nyamperkeun. Bari nanya, "Kamana si Dimin?" Manehna ngambek ngadenge Sunyoto ngidinan Padimin balik. Gancangna carita, poe Sabtu pas sore, Sunyoto keur ngabagikeun bayaran kanu digarawe. Pamajikan Padimin datang ka kantor, rek nyokot bayaran salakina. Jol datang Mas Sudirman nyamperkeun bari pok ngomong ulah waka dibayar bari nyentak. Isuk-isukna poe Minggu,
Sunyoto indit ka Padimin sejeung ngalongok. Padimin nyarita yen Mas Sudirman teh anak pulung Padirio. Teu disangka ujuk-ujuk Mas Sudirman ngajega bari nulak cangkeng. Sunyoto teu sangka manehna diintip-intip. Mas Sudirman ngambek. Manehna diomong-omong ku pagawe sorangan. Sanggeus kitu tuluy manehna ngagebrukeun panto leos indit. Ninggal kitu Sunyoto jeung Padimin papelong-pelong bae. Telemek teu nyarek. Jadi di bab 7 nyaritakeun Sunyoto langsung ngalongok Padimin. Sadugina di pondok Sunyoto bade gagambaran. Nembe gereng sing ngagambar bangunna Sunyoto ruas ujuk-ujuk aya nu ngetok panto. Pas dibukakeun aya mantri polisi diiringkeun Padirio jeung Mas Sudirman. Sunyoto ruas ngagerenteus. Nah bet aya mantri polisi sagala. Apek teh mantri polisi kengeng laporan anu dituduhkeun ka si Sunyoto. Mantri polisi ngagaradah neangan barang bukti di jero imah si Sunyoto. Teras mantri polisi mendakan barang bukti di jero koper si Sunyoto. Sunyoto teu tarima sabab manehna teu rumasa nyandak eta barang. Akhirna mantri polisi nitah nyieun tapak ramo kenca katuhu pikeun nyaruakeun tapak ramo anu dina aya barang bukti. Apek teh tapak ramo si Sunyoto teu sami jeung nu aya dina barang bukti. Tuluy mantri polisi teh malik mariksa ka Mas Sudirman anu atos nyieun tuduhan eta. Apek teh hasilna cocok. Lantaran geus rak-rak kana kapolisian, Mas Sudirman ujuk-ujuk ceurik aampunan sarta ngaku yen manehna ngahaja nyieun fitnah sakan si Sunyoto cilaka. Akhirna Mas Sudirman sorangan anu dibawa ka kapolisian. Teras dina bagian terakhir nyaritakeun Padirio ngarasa ruas. Ningan nu aya dina potret anu dicepeng si Sunyoto nyaeta anakna sorangan. Teras Padirio ngaku yen anjeunna teh akina nu diteangan si Sunyoto salama ieu. Tapi Sunyoto ngaragukeun yen eta teh akina. Sabab ngaran akina nu aya dina surat wasiat nyaeta Mas Sumarto lain Padirio. Padirio ngajelaskeun yen Sumarto teh dirio keneh. Teras Padirio nyaritakeun asa usul kunaha anjeunna bet ngaganti ngaran. Kitu oge Sunyoto nyaritakeun asa usul timimiti dirawatan ku pamurdiam. Ngan cek beja pamurdiam teh tos ngantunkeun. Gancangan carita ti poe harita Sunyoto teu mondok deui di pondok, tapi tuluy pindah ka gedong gede nu dicicingan ku Padirio. Sanggeus sababaraha poe cicing di gedong gede, Padirio nyieun surat waris, maksudna masrahkeun sagala raja kayana ka kuring. Sawatara poe Mas Sudirman ditahan, ku Sunyoto saakal-akal ditebusan, sangkan tetulus dihukumna. Sakaluarna Mas Sudirman tina tahanan, tuluy disambat sina digawe deui saperti biasa. Sanggeus nyalse, Sunyoto jeung Padirio nyaba ka priangan, rek neang kuburan pamurdiam. Pas tepi ka priangan, Sunyoto ruas ningali pamurdiam nyampak hirup keneh. Ngan sedihna dumeuh ningal warugana sakitu resakna. Teras Sunyoto mawa pamurdiam ka dokter. Pamurdiam diobatan salama 6 bulan dugi ka pamurdiam sehat deui seperti semula. Hatur nuhun atas nyakseni, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Dina bab berapa? Tiga. Hapunten. Ngaliharkeun gereng se ngagambar bangunna. Padirio nanya Gimana sih? Sepakat.